Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Wilujeng wengi para rengan-rengan sadayana, saudara-saudara, saudara-saudari yang ada di Sumedang khususnya dan di Tatar Pasundan ya yang di Jawa Barat dan semua yang nonton di seluruh Indonesia. Wilujeng wengi hatur nuhun atos namanya nonton lahnya orang bade ya, ngobrol di malam ayeuna nyata perkawis perjalanan spiritual orang anu atos kamari dilaksanakan di numingi ayeuna abdi simkuring sarengarengan aya di palih kiri abi Adin ya. Adin mana? Halo, Wilujeng selamat malam. Wilujeng selamat malam cenah. Aya Kang Dadan itu Kang Dadan acungkan tangan. Nah sampurasun cenah. Aya Kang Arif mangga. Kunjen. Pak Kunjen. Arif sareng Kang Enian nu teu birek deui nya aya wae dina sunana barudak murah ya. Nah, panginten tina wengi ayeuna teh urang teh bade sharing lah nya janten ngobrol saguluyurna nyaeta perjalanan spiritual orang kamari ke sebuah situs anu disebut teh nyaeta mata airnya Cigobang Kahuripan materi Cigobang. nah tak Cikahuripan Cigobang. Nah langsung wae nya kitunya panginten pertama-tama mungkin alamatnya dulu ya. Jadi di mana sih si Cikahuripan Cigobang itu Kang Yan? Mangga. Itu teh beralamat di mana itu teh anu desa Batugara. Kelah atuh desa naon eta teh deui. Kamari teh wengi nya kayak itu. Jadi rada poek. Kecamatan Ganeas. Oh, kalau bata Kecamatan Ganeas, sama mangga Kang Yadian Kecamatan Ganeas. Eta teh lebetna di Kecamatan Ganeas terus di Desa Cikoneng atau Desa Batugara lain. Oh, Desa Cikoneng, Ada moal birek di panginten di sebelah gunung non kan? Gunung Gajah, terasana Gunung Gunung Gajah. Gajah kapan itu? Batugaranya. Batugara. Nah, Gunung Batugara nya daerah Ganeas. Janten engke tiasa ditinggal di tag panginten lokasina sareng videona ya oge. Nah, panginten dinu perjalanan kamari teh urang teh pangintennya kedah terang tujuanna panginten kadinya teh sabab musababna teh kumaha gitu. Kang Yan panginten kamari kumaha Yan tiasa menentukan tujuan lokasi orang teh tiba-tiba ke situs eta gitu Kang Yan. Ya pertama orang tiasa dugi ke tempat eta teh Kang Edi nya berawal nama tinu ilapat mungkinnya anu salah sajina nya eta tina impenan. Oh aya komunikasi lah nya. Kalau resahan kan dina impenan Mimpi. eta terus urang aya cai nu dituju tapi eta gen teu langsung pas ngimpen urang terus langsung ke tempat eta henteu. Jadi urang Oh milarian heula. aya proses heula nya. Proses heula sekitar aya 2 mingguan lah Oh 2 teh. minggunya lah. Sampai kapendak lokasina gitu kan. Nya jalanna mah ti mana wae gitu. Mohon. Tah, anu janten menarik Kang Yan, apakah di situs tersebut setelah kita kunjungi ada sesuatu yang memang unik atau sesuatu yang memang terkuak lah misterinya gitu Kang Yan? Kemarin nih. Upami ayeuna ninggal tinu misteri, urang kan lebih fokus ke bentuk energi Kang Edi. Ya, Lebih ke aura, laras. energi anu tiasa dimanfaatin ku urang. Tapi anu salah sahijina urang kedah terang heula. Jadi anu dimaksudna eta cai karamat atawa kahuripan berarti cai keramat teh suci nya, keramat teh suci kan nya. Laras. Berarti eta teh cai suci, cai bersih. Anu kaluarna tinu mata cai, Laras. mata air. Berarti kan otomatis Alami bersih. lah nya. Ya, jadi bukan berarti cai eta teh mistis. Tapi maksudna karamat teh cai anu suci, cai anu bersih, da datangna tinu suci kan. Laras. Seperti eta. Mungkin kalau dari ilmu pengetahuan kadar airnya mungkinnya bagus. Ya. Kadar Rata-rata air seperti itu ya pasti kadarnya. beda-beda kadar airnya. Tiap mata air keramat pasti ngagaduhan kadar anu beda-beda. Laras. Lamun ningali ayeuna tina segi hal anu ku urang tiasa dicanak hikmahna nu kamari di lokasi nya urang meureun sautamina
urang teh kedah ngagaduhan rasa kabungah gitu. Eta teh salah sahiji cai eta teh tos dijieun tempat keramat anu sangkan tong aya nu ngaganggu. Kusabab eta bakal jadi sumber kehidupan urang. Terus. Ayeuna pan lamun misalkan saat cai di mana-mana aya nu ngaranna mata cai air makan mungkin saat. Terus. Jadi dikeramatkeun sangkan keramat Supaya teh dijagi lah nya. jadi seolah-olah mistis, seolah-olah pikasieun. Oh, seperti dulu kisah itu ya, Sunan Kalijaga ya, dan Eyang Sunan Gunung Jati lah. Ketika dia menyimpan sesajen di sekitar pohon bambu, bukan dalam artian mistis, Nah, tapi supaya tidak ada yang ngebabat bambunya gitu. inti nama kumaha cara ngajagana urang sangkan tempat eta teh moal diganggu. Karena pemikiran orang kadang pikiran masuk disangkut-sangkut pautkeun. Masyarakat orang lah ya, sebagian kebanyakan adalah sebagian mungkin berpikiran teh eta mistis teh ya. mistis, terus ulah ieu bisi naon misalnya, padahal lebih ke ngajaga Pamali lah ya. pamali lah inti nama. Soalnya kan nu hirup teh ayeuna lain urang mungkul ayeuna tapi jeung anak incu urang kayak bisi teh kabagean. Jadi lebih ke tujuannya untuk menjaga budaya lah ya. Nah, Melestarikan budaya. cuma menjaga budaya, sisi positifnya kan ngajaga tempat eta. Ya, terus. Saya pisannya berarti filosofinya tuh ya. Ya, Lamun di tapakuran mah nya aya guareun lah. terus. Aya namina teh silokana gitu ya. Siloka. Segala rupi ge. Ya. Tah panginten kemarin teh lamun telepat mah Kang Arif teh merasakan sesuatu katanya. Ketika pas pulang dari sana teh ada proses interaksi energi gimana Kang Arif? Sebenarnya mah eta teh pangintennya sanes aing merasakan pasti aya nya Ya. namanya tangtos da urang teh gaduh entawisna gaduh rasa Terus. panginten anu kamari kejadian abdi nuju kamera abdi kameramen itu ya Kemarin bagian teh kapengker di wae belakang gitu ya di kamera kameramen mah gitu Oh. aja nya tah kemari abdi anu diraoskeun ku abdi kamari teh panginten ditaros tos di Arawi panginten ditaros da upami masih di posisinya di ditu mah bilih kumaha gitu nya urang mah ngajagi ngajagi gitu kan bilih intina gitu. aya ucap lampah anu teu ieu nya. Gitu janten kena buyar gitu Terus. intina mah tah kahiji panginten aya anu ambusan napas pangintennya sapertos tiupan sapertos gitu sapertos gitu ya. terus anu kaduana rarecet Ngarecet sapertos aya kumaha? jalmi Oh, jika rame jalmi teh di balongna atau di mana? di balongna posisi Di balong balongna. eta teh nu cai anu urang bade wudu adin gini kan Mohon. jika bancet berarti Sanes dadanguan eta. tapi kadang ku abdi mah nya kitu teh Kang Yerian seueur mohon gitu tah kumargi abdi mah mendesak cacanakan gitu teh ada bisa ya ka ieuna sapertos istri raribut gitulah Mohon. anu Pasar rumah tangga. nya meureun eta mah kanu eta meureun tah tapi sanes kadinya nama kitu urang mah entong fokusna kadinya lah intina Oh, urang nya. mah intina nya anu tujuan urang Masing-masing lah nya. Tujuanna orang mah sanes minta tolong atau gitu apalahnya gitu dengan Mohon, tak makhluk-makhluk di situ ya. mohon gitu tah Meskipun saling bersinggungan maksudnya berdampingan lah ya. tah gitu keun we eta mah Beres. panginten urang mah maneh-manehna urang-urang Mohon. gitu. Tah, gitu. Nama kabur mah. Mohon nama meninggal mah sawak. Tapi saurna eueuh teh ditu kenging nomor togel Kang Arif. Teu acan dugi ka dinya mah aji aduh. Gitu panginten nembe teh abdi Mohon. anu dikaros ku abdi pangintennya intina abdi nya sebagai kameramen da kumaha deui Mohon. pangintennya eta mah. Gitu aja lah. Mangga Mohon. bilih aya nu bade di Mohon. Ceres Kajeng Kang Yan. Janten dari sudut pandang energi Kang Yan. Situs kemarin yang kita kunjungi itu menurut Kang Yan gimana Kang Yan? Apakah di situ memang ada sumber energi positif atau malah ada penampakan makhluk yang seperti Kang Arif tadi bicarakan atau gimana Kang Yan? Jadi kalau disebut eta energi positif, ya pasti lebih positif Kang ini. Kan mungkin di palidinya teh seueur proses-proses anu memang
suasana teh memang lebih ka perih lah gitu. Mohon. Nya tiasa we pangintennya ayeuna seueur jalmi nu datang ke tempat eta kumargi eta dikeramatkeun, Mohon. ayeuna hayang ngadoa ka Gusti Allah, aya nu hoyong dibersihkeun segala rupana, tiasa paniatannya Oh, ada semacam residu energi ya. pasti Jadi seueur. orang-orang yang Nah, datang gitu ya otomatis kan energina teh tersimpan. tersimpan ya. Energi mah ngabentuk kan. Jadi orang nu tiap kadinya teh kan rupa-rupa. Terus paniatan atunya. Heeh. Tapi orang kan teu tiasa nyalahkeun bahwa anjeunna kadinya nyungun ge walau alam urang teu terang kan nya. Nu utama nama urang niat misalkan kadinya urang hayang ngabersihan diri urang lahir batin santeuna danger kudu bersihan lah ku cai. Laras. Ku cai jeung ku niat. Jadi si kurung jeung kuringna teh kudu nyarap. Kurungna meureun Raga. raga urang, kuringna jiwa urang. Laras. Malihan kan ayeuna ente bujeng-bujeng ayeuna dina bahasa Sunda wae eta diterapkeun teh termasuk contona dina simbol negara urang Oh, NKRI simbol negara. Naon tuh kalian? dina Pancasila contona Pancasila. kan urang aya dina eta dina Pancasila teh sadayana terkandung eta teh Oh. sarua sebenarnya lebih ka jeroana teh lebih ke tauhid ke diri kesadaran kita. Ayeuna salah sajina contoh lagu Indonesia Raya. Mohon. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Eta berarti nu hudang teh Mohon. Lain raga hungkul lain ya. ragamu tapi jiwa teh Jiwa ge hatena kudu itu undang. rasana kekuatanna. Margi anu karos ku abdi memang negara urang teh sebenarnya memang dilahirkeun tinu tauhid. Laras. Mata kaina simbolna ketuhanan yang Maha Esa Allah teh hiji. Mohon. Berarti memang sah baheula nu ngadatangan eta. Berarti kan mah Anu merancang karun-karun urang. Pancasila tuh nya Tah, lima sila utama tuh Tah. nya. moal segala wayah jelema eta nya nu kitu, lamun teu aya atau wasi jalmi eta memang terus bener-bener tauhid Mohon. gitu. Gitu Kang Andi, Bener. terus nantinya. Berbicara Pancasila tuh kita ngetes Kang Adin tahu nggak Pancasila nih? Sebagai warga negara yang baik, coba dites. Coba sila ketiga apa? Ayo sila ketiga apa Kang Adin? Mikirlah kan. Tiga Papa, Persatuan Indonesia gitu. Persatuan. Benar. Benar ya, Lus. Jadi gimana Kang Adin kemarin pengalaman spiritual yang dialami oleh Kang Adin sendiri dari sudut pandang Kang Adin lah, ikut bersama tim olah rasa nih. Pas momen anu kamari teh posisi menuju di Cigobang, mata air Cigobang Karuhun. Kalau rasan di tempat eta teh kamari anu diraoskeun teh nyaeta alhamdulillah teu aya interaksi anu seperti sebelumnya gitu. Jadi lebih ke tenang terus teh adem lah karaosna teh gitu. Jadi alhamdulillah teu seperti aya reaksi nu sebelumna kan. Biasana pas bade dituju ka hiji tempat teh kadang sok aya interaksi anu di dia dalam artian sok anu aya koneksi lah. Nah kelarasan pas posisi kamar teh biasa enjoy gitu, adem gitu. Mau neme terang selama di Sumedang eta lokasina ya di oleh dinya gitu. Duka pami anu sanes nama Kang Arif. Tos tadi. Terus tadinya mungkin eta sih anu karasan ka abi mah. Ya alhamdulillah proses di dinya terus kasumpingan gitu. Terus terang anu posisi si cai eta bahwa di Cigobang teh aya cai anu bersih nu suci gitu. Nu salah sahijina anu jadi karun-karun orang sadayana gitu di Sumedang. Pengitan eta anu tes diduikeun. Wah mantap Kang Adinnya, lebih ke ini ya, ketulusan lah ya, ketulusan dalam tadabur alam lah ya. Jadi mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari alam gitu kan, khususnya dari sifat air lah ya, karakter air gitu kan. Nah lanjut Kang Yan, tentang energi lagi nih. Dari sudut pandang energi lagi kan, energi juga itu kan termasuk metafisika Kang ya. Iya. Jadi babnya bab metafisika gitu ya. Nah dari sudut pandang energi juga Kang Yan, apakah dia memang ketika kita mengolah energi, apakah ada kemungkinan kita itu
bersinggungan dengan sebangsa lain lah selain manusia gitu kan, katakanlah bangsa jin yang ada di sana. Dan ketika kedatangan kita ke suatu tempat seperti situs kemarin, apakah ada gesekan energi atau bahkan komunikasi lebih jauh atau bahkan ada sesuatu yang terbuka misalkan tentang keilmuan, pemahaman atau apa kan ya? Yang kemarin lah contohnya gitu. Ya kalau dilihat dari metafisik kan kita mah lebih lebih terukur, lebih terlihat, teraba, terasa kan. Karena dari awal kita mengolah di segi energi. Jadi upami ayeuna ninggal tina posisi urang bersinggungan sareng makhluk-makhluk lainnya, contohnya seperti makhluk-makhluk anu teu kasat mata lah. Harus, Jin merenya nu itu nya pasti bersinggungan. harus. Karena orang cicing dina tempat atau dimensi anu memang jalmi teh mencakup semua dimensi eta. Oh, jadi seorang manusia itu dia bisa mengunjungi atau merasakan dimensi selain manusia lah ya. Pasti. Frekuensi lah ya. Heeh. Ada frekuensi bangsa jin, misalkan frekuensi orang-orang soleh, para karun, malaikat gitu. Nah, leres. Karena orang teh ditakdirkan ku Allah teh jadi manusia anu paling sempurna. Harus. Tapi sempurna eta teh ku urang bisa didapatkan lamun urang geus apal belajar ke diri urang sorangan. Jadi ayeuna urang di mana, reka mana, balik ke mana, terus naon wae anu aya dina unsur urang teh, da ayeuna segala rupa naon aya dina diri urang, termasuk napas, termasuk raga, termasuk jiwa, segala rupa ge aya dina alam. Harus. Ayeuna mun urang ningali taneuhna aya dina diri urang, Harus. caina aya dina diri urang. Harus. Jadi sebenarnya lamun urang ayeuna ngolah energi, jadi urang teh lebih sebenarnya mengenal diri sendiri. Harus. Oh, janten panginten makna untuk mengenali Tuhan maka kenalah ciptaannya gitu kan. Nah, Berarti itu kan ciptaannya teh termasuk diri orang sorangan ya, termasuk selain eta. alam semesta ini ya, nu di sekeliling orang gitu. Jadi urang ayeuna misalkan kan di piwarang salat. Ieu mas menurut pemahaman urangnya. Harus. Ayeuna urang di titah salat, urang nyembah ka Allah. Tapi urang pernah teu ngarasakeun Allah teh nu mana gitu. Harus. Tapi lamun ku urang dirasakeun ku hate sanubari ayeuna tiap urang narik napas, tarik tina irung, eureuna di mana? Eureuna pasti na hate. Dikeluarkeun deui, balik deui ka nu hate. Tah, si rasa eta. Jadi urang bisa mengenal Allah, mengenal Tuhan lewat diri urang sorangan, termasuk lewat nu diciptakeunna nyaeta alam semesta, caina, sagarupana. Jadi pikiran urang teh moal butek. Jadi moal ayeuna lumpat ka dieu mistis aya jurig ieu, aya jurig itu. Dan nu ngaranna jurig mah pan ngabentuk. Bentuk non kurang dipikirkan. Oh, interpretasi otak kurang ya. Nah, pemikiran gitu. ulang. Termasuk ayeuna misalkan anu kasurupan pocong. Aduh jadi ngalobaan. Padahal eta kena bisa jadi karena ngabentuk. Pikiranna kaganggu. Mata kurang lamun misalkan papange jeung nu kasurupan karena urang main energi, ya urang cokotlah akar masalahna naon gitu ya. Jelema akar masalahna tina ujung-ujungna pasti tinu bisa pikiran, jadi depresi, beban, depresi. Jadi beda ayeuna misalkan ayeuna urang ngobrol tentang kasurupan, aya nu kasurupan bener, aya nu kasurupan memang karena ama kepegung. Oh, jadi kalau seperti itu Kang Yan bisa diklasifikasikan ya untuk orang yang kesurupan tuh dia misalnya benar-benar kesurupan atau memang ada penyebab lain lah, misalkan gitu. Yang tadi dibilang kan depresi atau mungkin punya utang pinjol belum kebayar. Kang Arif pasti bayar teh Cen. Udah lunas. Bisa kesurupan jauh lain menuju podcast. Aduh. Bisa power ngajeleng kana apa jurang. Oh, ngomong-ngomong Kang Yan, ieu nuju di mana ieu urang ngopi? Urang ayeuna karasa nuju di Kopina di aya di Tapal Kuda. Alamatna teh aya di desa naon itu nya? Desa Patokana lah. Patokana SMP 7 nya. SMP 7. Kaluhur terus naik ka luhur nu ayana di Kota Sumedang. Pas tanjakan. Sumedang Selatan kecamatan nama nya desa nama desa naon itu nya? Aduh hilap deui pokona mah Patokana SMP 7 nu aya ka kiri. Sumedang Selatan Oh nya. Bakuni. Kopina mantap Kopina mantap. Pemandanganna kumaha? Hah? Tiasa ditinggal pemandanganna wah. Sumedang view udara dari udara. Recommended lah buat teman-teman yang suka ngopi dan menikmati keindahan alam, tapi enaknya di sini sore atau malam supaya kelihatan view malam dari
view Sumedang dari atas lah ke pas malam. Oke, lanjut Yan. Tadi kan yang kesurupan itu berarti kan bisa diklasifikasikan lah ya. Kira-kira ada beberapa kelas Kang Yan. Maksudnya golongan lah gitu. Ini nu kesurupan teh Ada kahiji yang pure, ada yang gimana gitu. aya nu kesurupan karena pikiran, karena memang betul-betul badannya memang tos tercemar mungkin. Ya tiasa tina kiriman, santet dan namina sihir makan ayahnya. Ya, Posisina. sihir. Eta posisina salah sejenak kesianan kieu betul teh. Onte aman. Aman lanjut kieu nya. Lajang. Tah, jadi orang nu tadi teh nu urang tadi dijelaskeun. Kunaon urang ngolah energi, kusabab energi mah urang lebih ke nu rasa, main rasa. Jadi pas urang ningali nu kasurupan teh nu diutamakeun kahiji entong pikiran. Karena pikiranna bisa ngaganggu. Akhirnya kesurupan, hayang nog, hayang naon. Mohon. Tapi mencek hate ieu lain kesurupan ya. Ya maka pugung, tah tuturkeun hate. Tah eta gunana urang main rasa. Rasa teh kan hate mah moal ngabobodo. Kuatkeun rasa eta. Pas urang di dinya cek hate urang teh ieu mah ama kapegung aya kaya geus tuturkeun eta. Asal kuatkeun lah hatena. Tong pabulitkeun jeung pikiran. Kusabab lamun ayeuna urang udah pikiran tiba-tiba ieu kasurupan urang ngadoa kan nurutan. Oh, malah iya nya malah moal ampuhnya, Moal ampuh. Angger kesurupan. Da kusabab jurig mah henteu sieun misalkan ku babacaan mungkul, tapi kudu apa jero bacaan eta. Oh, mohon. Urang kan cukup ku bismillah, da segala rupa nu Allah, segarana anu Allah urang masakeun ka Allah nya geus cukup kitu. Mohon. Kitu mah ku Kang. Pokoknya tiasa tinu pikiran begitu nya anu kasurupan teh amu kapegung. Terus anu memang pure kiriman sihirnya. Biasa disana kita jebol. Ya. Awakna kan. Mohon janten diambil alih kesadarannya nya ku makhluk atau keilmuan yang dikirim. Gitu. Apakah lewat jin lahnya, bahasa jin keilmuan. Ya pasti lewat jin. Oh, begitu. Lanjut Kang Yan. Berarti kan lamun kitu mah urang teh kedah tiasa nyeketan rasa Kang Yan ya. Jadi mempertajam intuisi lah ya mungkin ya, mengenal mana bisikan hati, mana lintasan pikiran orang gitu. Nah, kumaha carana Kang Yan? Aya tips teh untuk menambah supaya rasa orang lebih tajam Kang Yan. Kang Yan nu nonton ya. Nyata eta jadi salah sahijina jangwatkeun rasa feeling atau rasa urangnya. Salah sahijina urang nyonto ka leluhur urang anu baheula. Contona para leluhur anu memang jarago teh panainan teu kudu gelut, teu kudu silat, teu kudu ngaleungit. Bukan dalam artian sakti mandraguna lah nya, kadugalan gitu. Sakti teh nyaeta geus bisa ngendalikeun dirina sorangan nyaeta ku carana hiji tapakur. Lamun ayeuna mah meditasi, baheula mah tapakur. Ngadeketkeun diri lain ngelmu, tapi urang mencari ilmu tina diri urang, sangkan ngelik kitu tah. Tapi kan tiap jalmi pasti beda-beda potensi, beda-beda warna. Dalam mun sarua warna memerenaina moal ramenya. Mohon. Ayeuna naon kira-kira naon itu. Mohon lamun sawarna mah teu variasi lah kan bineka tunggal ika lah nya. Kedah beda-beda tapi tujuanna hiji itu sami. Ieu mah potensina meureun aduh hayam man bisa. Jika Kang Dadan potensinya mancing ya. Kuruna kontennya mancing ya. Tapi ieu mah sanes di balong. Mancing keributan jadinya. Wajadan kitunya, nyaten orang kedah ketika orang berziarah atau mengunjungi eksplorasi lahnya sebuah situs, termasuk kita harus mengenal sesepuh orang nu kapungkur gitu pengennya ngolah dirinya. Apakah keilmuannya seperti apa? Misalkan jago dalam ilmu fikih, kita harus ikutin misalkannya belajar lahnya sedikitnya fikih tahu atau penyebaran Islam lewat apa misalkan kan sejarahnya gitu ya, lebih ke ini ya, mempelajari. Cukup ku urang ngan saukur paham. Jadi paham urang can tantu bisa. Bisa ge can tantu bener. Bener ge can tantu kan eta teh memang anu lurus gitu. Jadi urang teh salila hirup mah sebenarnya terus belajar da pasti ari ilmu Allah mah moal kataekan nepi ka urang eueuh ge. Karena luas pisan. Non kurang ketingali kan mau mungkin ka jugjug ta eta contohna ayeuna salah sahijina ilmu Allah anu leutikna eta urang ningali tiap sejauh mata urang ningali mau mungkin urang ka tepi ka tiap tempat eta tah berarti ilmu Allah teh leuwih ti eta komo. Jadi urang terus ya belajar
nya intina mah urang diajarkeun ku karun-karun urang sadayana nyaeta ilmu karendahan teh. Dalam ayeuna jelema nu geus boga ilmu pasti moal boga rasa rumasa. Leres. Ieu urang, Mohon. urang bisa. Lamun nu ngarasa jelema eta masih kene ngarasa bahwa urang bisa, urang boga berarti lain. Leres. Eta can boga ilmu, Oh, berarti harus menghilangkan keakuan. keakuan. Heeh. Lamun urang ayeuna teu ngaleungiteun keakuan, urang ngarasa hiji we. Ngarasa nu urang ngarasa bisa komo berarti urang teu jauh jeung sifat Nah, setan yang sifat Sifat iblis. iblis, Nah, Dajjal. Ya, gitu. Yang dulunya kan dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Dah, leres gitu. Sedangkan kan ayeuna menurut pemahaman kita gitu bahwa jin jin oge salah sahiji kan musuh yang nyata bagi manusia. Tapi justru jang urang mah posisi teh jin teh kudu dijadikan pelajaran Leres. bahwa itu ujian urang di dinya. Anu cicingna dina pikiran. Mohon. Pikiran nu dikendalikan ku hawa nafsu. Mohon. Jadi si nafsu eta ditumpahkan, ngabentuk pikiran, langsung ngalakukeun. Leres. Tah eta cara kerjana gitu. Tapi kadang jeung hate pan bentrok. Mohon. Tah eta urang kudu apal dina eta teh bahwasana pikiran jeung hate teh teu bareng. Mohon. Kan berat urang sinergi, nuturkeun ya. hate teh. Ayeuna cek hate mah urang kudu bener ye, tapi cek pikiran kewe deui gitu. Kan eta bedana. Leres. Berarti loba dina awak urang teh tah. Leres. Kehidupan teh nu sabenerna Mohon, mah mohon. gitu. Gitu pangintennya. Aya Aya kacan ditaruh lah ya. mau ada dan aya pesan-pesan Kang Dadan nih. Kumaha Teh kararasan abdi mah ti payun teh teu ngiringnya. pengiringnya Abdi menuju mah absen. ayeuna teh panginten ukur nyimak ngiring ngopi americano panginten ini teh. Cuman abdi teh gaduh pertanyaan tah hiji ka Kang Yayan teh sareng supados janten pencerahan oge lah kanu sanes anu awam anu teu acan terang pangintennya. Naon tah bentena antara patilasan sareng maka atanapi karamat we lah. Mohon. Mohon. Eta teh nyukeun penjelasan lah kanggo nya sadayana we lah mohon. Pemirsa oge nya. Perbedaan makam sareng patilasan panginten. Oh jadi posisinya nya nu dijelaskeun meureun saur ada dante makom sareng makam meureun. Ai makom kan sami wae patilasan. Mau. Jadi anu disebatna makam nyaeta aya jasad Kang Dadan. Upami makoma nyaeta patilasan, berarti patilasanna tempat tilasna si ieu, si A, si B. Tilasna karuhun ieu. Ayeuna urangnya ke tempat eta kan disebut tilas urang, sami kan urangnya pernah kadinya. Tilasna si ieu. Leres. Contohna kitu. Karena posisina nu namina patilasan pasti tos aya sateuacan ayana manusia oge. Leres. Karena karun-karun urang teh anu tadi teh tauhidna kuat, rasana kuat, di teanglah tempat-tempat anu mengandung unsur energi eta. Mohon. Matak disebutna patilasan. Jadi dikeramatkeun, sangkan tong diganggu, tapi Leres. ku urang kudu diolah deui. Karena anu disebut energi pasti tersimpan terus selamana. Urang masuk kadinya, hate urang rasa urang nyambung, klik, nya otomatis si energi tersebutnya pasti abus di kan awak urang. Nah hiji deui energi positifna. Nya nu ngabedakeun mah kieu, urang datang ka petilasan eta, urang balik ti patilasan eta, hiji anu ngabedakeunna lamun bener henteuna, urang leuwih ngarendah hate atau urang leuwih sombong. Leres. Lamun urang hasilna leuwih rendah hate, leuwih bener inget ka Gusti Allah, inget ka karun urang anu tos mere ciri urang jadi leuwih babari, harta karun yang urang, tah berarti urang bener. Tapi lamun urang ngerasa urang geus ka dieu urang geus ka dieu rek naon loba-loba ting ka tempat nu kitu tapi urang teu nyaho makna jeung hasilna. Mohon. Itu mungkul. Ya kan ada dan kan tos ka Curug Kantosnya, Ciputrawangi ini ngiringnya. kumaha karos nambahan kitu. Katampo mas Hasilnya. ngiring kepungkur. Geraya kumaha. Aya reaksi na. Ya kebutan Kang Yayan terus anu makamna. Hah? Asal anu makam. Ari makam atas aya atas jelas kan bahwa eta teh aya jasadan. Ayeuna contohna makam Nini, makam Aki kan jelas. Ayeuna makam eyang ieu aya. Tah otomatis urang kadinya pasti urang ngadoakeun kana tos janten pupus. Tapi si doa eta pasti malik deui ka diri urang. Karena niat orang positif. Tapi ari utamina dinamina di tempat patilasan data ya jasadan, tapi kurang kudu ditelah heula. Tadi dinya urang kudu main rasa teh. Mohon. Jadi tong sampaikan ka urang ngagugulung tunggul. Ya.
urang teu apal naon-naon kitu kieu tapi urang kudu dilenyepan heula tapi tetep urang kudu ngadoa di tempat eta karena di tempat eta teh loba pisan gogodana da ari namina energi-energi positif pasti aya makhluk-makhluk Berdampingan lah lain berdampingan sami lain urang Jika kemarin mungkul meureun Kakak Arif ditiup teh eta nah meureun. gitu da sigana mah mi orang niup teh ngaheureun eta Ngeureun resepen, ceureuga ngiring ka bumi ya ngiring di itu podcast. Langsung live. cari tadi Kang Dadan tadi Nya Kang Redan kamari Menuju kemana Curug Ciputrawangi Kapungkur teh kumaha pengalaman spiritualna di Curug Pengalaman. Ciputrawangi. Pengalaman Oh, misterius. waktu di daerah mana itu teh? Narimbangnya. Narimbang. Waktu di daerah Narimbang, Kapungkur. Wah eta mah emut kanu masa-masa nuju jahiliyah we lah pokoknya mah. Sebelumnya Nya di mana nya kantos lah ti payun panginten ngiringan perkumpulan anu samodel gitunya. Paguron Oh, atau paguron. paguyuban gitu Kang Di Dan. payun mah kan aya pamacan geuningannya Oh, terus tenaga dalam gitu berarti nya. Teu sawios tadi disebutkeun Teu sawi ya. Ieu nama nya kadinya nya pokoknya mah dina perkumpulan we nya mun pernah belajar nya pernah belajar memperdalam nu karar itu we lah. Nya pas ku Kang Yan sareng reng-rengan kaditu abdi di Canak mungkin merenannya kumaha nya kebersihan atau napi kumaha pokoknya mah inget kanu ieu kapungkur jol nangis ngaguk-guk raraosan mah abdi asa panglamina di nu curug eta teh asa panglamina sareng kumaha nya badan teh asa kebersihan. nya wih tidinya mah nu karaos mah nya positif we lah asa Jadi harampang hararampang ya. asa ngemplong gitu tos dieukeun mah Proses tos prosesnya bisa disebut pembersihan berenanya Mohon. dinu walaupun abdi teh kirang uninga eta teh cai eta teh curug eta teh di mana asalna boh atanapi naon manfaatna gitu nya kan awam teh pengentennya mung nu diraoskeun ku abdi mah sauihna tidinya energi positif teh asa rawasin we lah hararampang gitu. Alhamdulillah aya Alhamdulillah, manfaatnya nya mohon. Kang Dadannya. Mohon. Biasa mancing deui itu nya. Oh itu mah siap. Masalah itu mah siap. Mohon. Sakit itu mah enten pami dicaritakeun mah da nya eta mah zaman-zaman kapungkur nuju karar itu we lah gitu. proses sebelumnya Mohon dibersihan Masa diproses muda lah, nya. tidinya. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa merenannya ngaya kehidupan kapayuna teh asa tertuju gitu teh. Mohon. Atas panginten sakitu. Mohon atuh hatur nuhun Kang Dadan, Kang Yanyan sareng Kang Arif. tadi Kang ini Nu mana Kang Yan? anu cai nembe anu Dadan Oh, nu Ciputrawangi. abdi teu terang cai naon Mohon. eta cai naon gitu nya nu utamina mah karena hiji niatna urang hayang ngabersihan awak urang teu dicai-cai mana oge meureun pasti sami wae ngan urang leuwih afdolna meureun milarian cai anu berhubungan langsung jeung alam jadi karena niat urang tulus hayang ngabersihan diri urang ngalepaskeun keakuan teh anu tadi Beres. ya ayeuna kan urang mun ayeuna urang sapertos tadi nu lepatna mah da sanes ilmu pamacana tapi mungkin niat amalan nu digunakeunna Mohon. jadi eta nu jadi urang ngajadikeun diri urang teh ngarasa boga ngarasa jago ngarasa Mohon. eueuh kasieun ta eta mun salah Mohon. sahijina Beres. tapi karena ku niatna memang tos hayang ngaleungitkeun rasa keakuan eta ya Allah meureun mere jalan Beres. tinu perantara makhluk-makhluk oge nya Mohon. salah sahijina cai anu aya di Ciputrawangi eta Beres. tak kitu Kang ini Mohon hatur Ibadah nuhun tutup, pisan kenal lagi sharingna tentang perjalanan spiritual tim ngolah rasa dari Sumedang. Sebelum ditutup, apakah ada kata-kata terakhir dari Kang Arif? Salam-salam Kata-kata buat calon terakhir. istri, mangga. Alas ya buat calon istri Panginten kata-kata terakhir kanggo sadayana palawargi nya intina abdi mah intina bersyukur bahagia selalu juga terus sehat-sehat semuanya yang terpenting kita berpikir positif aja ya begitulah ini Atas segitu. dan intinya kita tetap terus berdoa yakin lillahi ta'ala
Alhamdulillahnya. Hatur nuhun kasadayana ka para penonton atas ngikuti perjalanan orang sadayana di Sumedang khususnya. Atas atensinya jangan lupa like, terus follow, terus komen, silakan bertanya di kolom komentar. Insya Allah dijawab nanti sama Kang Yanyan dan Reng-Rengan. Hatur nuhun, kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.